Dek. Panyankeun mah Facebook. Sunihin teuing segala yang nyon Facebook. Guru atuh sia teh. Kat make hayang atuh jadi ibu-ibu saswita. Sosialita, Mak, lain saswita. Heeh, eta maksudna teh. Guru atuh. Ambung kita mama segala rupa dijin status. Nya moal atuh sia teh. Moal-moal kita pasti aja salaki dijin status. Awak tengah renah kita dijin status. Bahkan si gana emak mah lamun daang jeung bakatul oge bakal dijin status. Ari sia nya moal atuh paling pamer saeutik. Ayo buru ye panyankeun. Heuh mana tuh dia? Ya geus Mak, tinggal foto profilna. Sok atuh pangmotokeun heula ku maneh. Ya sok atuh. Sok. Mak naon eta na suku ngewa ih? Naon kekeset lain? Kekeset. Mak mun coba ganti kekeset teh. Ngewa aing mah imah we gede. Ari kekeset masih keneh make lamak. Deui ge bersih atuh sia teh. Lain ku masalah bersihna Mak. Ngewa we atuh katempon oge. Oke orang ganti atuh lah. Heuh ganti atuh Mak ih. Nya Mak mah ari dipanggieunkeun Facebook itu. Mun hayo we nya HP Mak mah. Lapar Mak ih. Mun dican aya kejo-kejo acan. Ai heuh sia aing can ngejo. Bruh. Ini sore balik isuk. Awewe nahaon coba gawe model kitu. Naon ceuk? Langsok sumudon bongkena abdi rana. Abdi mah balik isuk oge meujeuh. Da gawena di pasar subuh. Coba tuh ceuk sakali-kali mah dangdan. Ngarah naon? Supaya eta beungeut jeung hate teu sarua gorengna. Cek. Boga duit tiis teh. Eueuh teu boga. Taraneun duit na jero kulkas. Ih. Maksudna teh duit simpenan Cek. Duit tendinan. Da sok diteureun ari duit mah tara digigiwing. Ih, maksudna teh duit anu teh dipake Cek. Ari ngaranan duit mah pasti wae dipake. Moal aya duit anu teu dipake, kecuali duitna geus teu laku. Si Ucu mah ngomong wae kitu teh hayang mere nyinjem duit. Syukur we ari ngarti mah. Ih, saha itu lalaki mane kasep. Ning ari kanu kasep masih kene katempo. Masih kene awas. Ari kana aksara Quran geus teu katempo, mun sok hararese diajak tadarusan oge. Aslina eueuh mah geus teu pati awas kana aksara Quran mah. Ngaji ge jadi balelo adi teu ketempo mah. Era we atuh pajarkeun we teu belul ngaji. Atunya make keler we naon hesena. Pan nyaho boga irung lemunung. Jadi sok tara nyangreun. Ari make kacapanon teh. Oh, berarti eueuh mah kudu make ieu. Quran anu tulisanna nagara rede. Eta memang aya. Nya aya atuh. Tah, nu kieu Qur'anna. Nu kieu Al-Qur'an mah. Ayeuna mah geus eueuh alesan deui. Eueuh kudu milu tadarusan. Nah iraha kitu tadarusana. Engke sore. Mal bisa engke sore mah. Eueuh mah geus moal bisa deui wae. Rek ka mana kitu? Rek nangan simut dari Siliminho. Hudang sia teh. Ngan molor we hayo. Rek sakola moal. Arek. Hayo buru atuh geura hudang. Deui ngajeng jehe wae. Tuh tempo babatur manah tanginas. Wayah kieu geus nyamper. Ih, ana poe ge can nolong nyakur. Eta teh cing cirining giat. Teu cara maneh salah langke. Hayo buru geura mani. Mak, hayang sarapan heula. Ari hayang sarapan heula hudang ti isu. Jadi dongjon rek barak dahar oge. Geus aya can sanguna. Ya aya tuh, da kolot mah tanginas. Ih, Mak, can asak sanguna ge. Kau poho teh disitrekeun. Hayang mah. Mana geus burang deh. Oh maklum ya atuh da kolot teh loba cabak. Jadi we poho. Hayang mah. Loba lah. Pengen sarapan praktis we. Wareg ngadari ya oge. Hojug, geura mangkat tuh ayeuna geus beurang. Mak, mangkat heula nya. Hojig, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa saat kemudian. Saha maneh we yak geus balik? Pusiat. Ngali tuh meni rame kitu tukang satena oge. Heuh, eta mah meuli sore kabagianna oge peuting. Geus lah tong jadi kaburu salatri. Geus we lah, urang dahar jeung Dendeng sosis batokok. buatan abi. Wah, kumaha nyeuna? Babari.
Abi boga resep hack deng sosis batokok anu masakna ku 10 menit. Udah ketik pasti bisa nyieun ieu mah. Ya ceu. Bejana meuli sate di dinya mah nya. Lamun dibungkus sesok aya nu milu cenah. Oh, da abdi ge nyaho. Ari eueuh beja ceuk saha? Teu kudu beja teu batur. Tuh tempo. Geuning pejuh teh. Si mana di mana? Serang layangan. Pos jalu sia malang layangan. Inung nek ditagem nih rarese. Bae tuh mak daresep. Teh jauh deui ulin lagi di ditu. Di mana? Ada sia. Ulah layangan ada ke tower PLN. Nya henteu atuh mak. Da urang ge nyaho ari dinya mah bahaya. Alus ari nyaho mah. Lain. Ari mah tarik nitah naon tadi? Panyebutankeun huis buru. Itu si Juli. Pesan layanan ini didukung oleh PT PLN UPT Karawang. Mak, isukan pangnyeunkeun timelnya. Urang rek interview gawe. Wah, aya panggilan lain. Heueuh mak, alhamdulillah. Oh syukur atuh. Anu geus aya panggilan mah sing katarima we. Kala mun geus bagawe sing bisa mihapekeun diri. Malah teu boga saingan dina pagawean teh. Mau lain waranieun nyaingan urang mak. Naha? Urang mana jan kieu-kieu ge boga hodam mak. Ah, hodam nahaon ieu teh? Hodam urang mah singa petot. Pan penting geus dicek mah ku urang hodam dina TikTok. Tah hodamna teh eta. Kamari si teh lo sakit kituan. Musyrik eta teh. Tanya kanu kitu mah. Ibadah ge mali tarima 40 poe. Oh, jadi nu ngaramal-ngaramal kitu teh pamalinya mak. Nya heueuh lah. Musyrik nu kitu teh dosa. Oh. Hatuh ah, mali. Tuh, timal teh geus dipangnyeunkeun. Da kiraha initna. Ah, da mal jadi mak interview lagi. Naha? Mal jadi ah gawe lagi. Hor ari maneh? Na gawe di mana kitu? Di BMKG. Sia mah batur maharayang gawe di nu kitu teh. Ari sia aya kamumul. Atuh da sieun dosa mah. Maka sieun dosa. Na gawe naon kitu? Ngaramal cuaca. Ya buru, pamalikeun minyak saleter gulana saparapat. Heeh. Minyak saleter gula saparapat. Minyak saleter gula saparapat. Nama Nah mah kembali tarigu. Inung mani tah teh. Beli minyak saleter gula saparapat. poho atuh da. Da eta ingetna kana di wae sia mah. Kitu tah loba tingah kang pecin teh. Loba poho. Nah, udah ima tuh make pecin. Ima snack sehat, mak. Gara-gara nontonan si Abe, mak, urang jadi resep kana ieu teh. Tah, nu rasa daging bakar ieu. Beneran ngeunas teh, mak. Padahal tuh make pecin. Berarti benernya, mak, budak leutik mah tara ngawadul. Gimana? Produknya bisa dibeli di Alfamart ataupun Indomaret. Foto saha eta, mak? Foto mantan emak. Kan hayo di tepuan wae, mak, mah. Teuing atuh. Ka mantan ieu mah teu bisa poho emak mah. Hayang bisa poho teh. Kumaha? Ngadaang pecin.